Assalamualaikum, Wilujeng Enjing Pak Abdi bade wawancara sakedap tiasa. Waalaikumsalam tiasa. Saha nami Bapak sareng parantos sabaraha lami dambel janten pekerja proyek. Abdi teh namina Kang Nini. Dambel tos aya 20 tahun di proyek. Biasana dambel naon wae dina proyek. Dambel masang bata, masang keramik, meleser, ngaci, kana palapon. Jam sabaraha Bapak ngamimitian dambel? Jam 8 sampai jam 4 sore. Harian. Ya. Naon kasusah atanapi kendala anu sok kerasa nalika dambel? Hujan we atuh. Ya. Kendali nama hujan. Sabaraha kirang langkung penghasilan Bapak dina sapoe? Ayeuna mah gaji ayeuna mah 125 saharina harian. Membolongan datang tuh. Salami dambel proyek Bapak tos kantos dambel ka mana wae? Banjarmasin, Medan, Tangerang, Bandung, Jakarta, Cilegon, Banten. Wah, kemana wae abdi mah dambel mah. Mohon. Naon harepan Bapak ka hareupna? Hayong mah gaji agung we kahareupanna nyambung resiko dapur. Mohon. Hatur nuhun pisan waktosna Pak. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun.